kumaha berjeng samsara liat eueuh ragap taya baju hiji lesot mani dahar koreh-koreh cok. Pengalaman boga salaki aing teh 18 kali. Nepikeun ka pamungkas ka orang Arab depi ka hese ngalengkah saminggu. Mata kaina teh rek boga di salakikeun sieun kumaha sieun teh pokona mah sieun tidak bisa memberikan servis yang terbaik. Da kerjeng tuan torik memberi Gusti na agung. Jika mah di dunya moal aya dua. Sugan mata diaranan torik bin bitis. Ini sorangan teh beberes Gusti nu Maha Agung. Kudu ka mana aing hayang boga salaki batur mah meuni tatangga nu sabelah Nyi Eni jeung Nyi Ucu. Duh perhiasan lagi meuni reuncem, gelang semet siku. Jual Nyi Ucu make kongkorong aya 6 kilo. Tapi ka bongkok saumur-umur. Si horeng bongkok teh lain ku umur kolot eta mah kongkorong we ka malinaan. Kudu kasaha aing boga salaki nya ayeuna ya. Piraku aing kudu di ditu cenah bejana di Cibiru Tongo aya jelema nu ngaran Kabul. Bisaeun moal juga pakeun aing. Tapi aing teh sieun iyalah. Daripada tidak bisa memberikan servis yang baik, daripada tidak bisa memberikan hal-hal yang membahagiakan, mengecewakan seorang laki-laki, lebih baik menyendiri. Lebih baik menyendiri. Sendiri deh. Aing kungsi pengalaman hayang dipikarunya, neangan usaha, neangan kipayah. Jadi bara main suka golodok batur hayang dipikarunya aing teh di golodok batur ngahakanan jukut. Tadi nama hayang dibere duit, ari torojol teh boga imah kalakah. Nyai entong ngahakanan jukut di hareup tuh di tukang jukut mending laremat aja. Tibatan menang duit kalakah diceceleh Gusti nu Agung. Baru 5 menit. Aya anggur ngagoler di buruan dihakan baru 5 menit. Hampir cebrek. Itu siapa ya? Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Kek. Sate ieu teh. Abdi. Asal wow. Ieu teh jang nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asa ieu, asa wau ieu teh. Songo. Kek. Upama meunang teja sulaksana teh can wong ngabecik sulaksana anyar pinai saha anjeun ngaran? Upama dipercanten mah anu kahiji sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa sulaksana. Sumun. Ti mana lingi teh jang teja teh? Abdi mah taralingi tos lami ambeyeun. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di jugjug. Angang di teang? Angang di teang mangga. Terus pasti bakal kadinya pi omonganna geus moal salah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Kek. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atana pi urang wae silih tanya. Tah itu jika nama hade lamun kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Kek. Dupi maksudna. Tak ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terase bubujangan. Itu ada begini ya, ada 2 alternatif ya. Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang Anda tuju? Rupina mah gaya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah magi. Ayaan raraina mah ayaan, sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan.
upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge moal wantun ka dieu. Kesangam nangis gitu. Tah ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah nu jaga malam. Ieu mah randa nu kaceluka kandang ewu ka kocak ka jana pria. Oh, sumuhun. Sumuhun. Tah janten atus jelas kitu mah janten nyai teh Rana. Sumuhun Rana. Anu pada malah dagang paria tadi kitu mah. Sanes sedang mencari seorang pria pria. Anda kan pria? Ai anak males pria. Oh, mun eta mah sanes anak nu ti jonol ieu maksudnya. Anak salila. Sumuhun. Tah manawi itu Neng. Nuhun. Dah mending nyebut Neng Sumuhun, nu Neng teh anak munding. Eneng. Anak kuning mah eneng, anak kuda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. Tah. Ari maksud teh kitu ieu teh. Sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi nekat we da abdi mah watir. Watir ka saha? Sumuhun ka kabul teh kabul. Kele tong gampang watir ka ditu na ari ka eta teh watir aam. Ieu mah watir. Aduh. Kabul sadan watir kabulusan. Oh, kabul teh kabulusan. Sumuhun, manawi sareng manawa. Dah. Tuh. Biasaannya kana bahasa Sunda. Naon tukang awi dibawa tah. Manawi sareng manawa? Tukang awi dibawa tah. Teh dibawa ka mana tukang awi watir temennya? Apa kabul tadi teh ya? Tukang awina teh. Terus kadongeng sareng wakabul tukang awi. Tah, ai maksud teh manawi kitu. Asam yang Manawi. Manawi katampi. Da kabul panjangna mah kabul Manawi. Oh, kabul Manawi bin. Muhun. Bin Susuganan. Muhun tah. Sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup. Dah, boro-boro manaankeun batur kuring ge butuh keur batur hirup. Ari upami batur pae mah seueur jeung ge. Anu ese teh batur hirup. Tah. Nya anjeunna teh Minang Saraya. Mohon. Ari saur abdi entong boro Minang Saraya. Sanos Minang nu sanes ge. Abdi mah pami Minang Kabau mah kersa. Eta tiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas. Tah. Sekali-kali budak emas. Pangmilariankeun ai saur di mangga wae. Mohon. Nya ngadangu di dieu. Mohon. Saurna cenah punten ye. Nya acah saja deukeut teh. Ah eta mah bade acah bade ici bade acuh ge abdi mah teu asa bade ucah Aceh lah abdi mah. Mohon. Acah meong. Tah. Saurna teh nuju lalagasan. Nya abdi atuh sok. Ieu mah teh mesti dicekek. Peryogi kau ningal di panglayar galak. Adi mah jalmina gampil pusing. Sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. Sumun. Janten ijid. Abdi kenal cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang. Ieu mah ieu nya pergaulanana luas teh seueur kenalan. Jarak dua bumi teh Pak Ijid teh. Pak Ijid teh. Nuhun. Kenalan. Nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan, tah bade diamprokeun. Kitu manawi deui wae abdi mah. Duh kumaha nya da ari istri mah ngade pulung jeung dipiceun nyari ai kudu istri nu balaka mah meni asa ararisin. Oh janten istri mah dipulung sareng dipiceun. Mohon diutahkeun asa kapeung. Rupina ieu mah kana kemungkinan seseueurna mah dipiceun ye. Margi upami ninggal bentukna piceuneun ye. Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? Upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih. Teu pilih Dan ningali entok ge upami teu ditahan. Sigana terlalu kabel. Tah, kitu. Tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu. Adi mah nya komisi we lah. Keheula kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta nginkeun ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya, bukan diskon mungkin lah karumasaan eta mah. Sumun, itu ge jelas tujuanna mah bade minang.
Bade Minang, sareng salaya. Upami nikah di Pinang aku itu mah jelas. Meme di Pinang ge euceut teh geus beye buyata komo Pinang. Ka bida-bina teuing. Itu ujang teh ka dieu teh bade ngalamar atau nepi bade modaran. Nya ya abdi mah mana we nu sempet ya. Jantan syarat-syaratna nu dipika hoyong pamegat teh nu kumaha? Jadi kumahanya dah hari abdi mah nya teh kabul teh kedah uningan hal riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureun urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. Tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi. Jadi wartoskeun kumaha cenah? Mun diwartoskeun ka pakabulna janten pakabul mah gawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh. Keun ka mana masing-masing pabaliut. Aduh, urang sami-sami teu paham ieu mah. Upami aya palai. Da jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina. Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kieu arah racu. Tah kitu. Hare-hare. Ya mah ka bade ngalamar ka pabaliut kieu nya. Eta kesep dileut tah, ka ieu teh cai tah. Mohon mangga cekat duh. Jiganya. Mohon duh tah cai duh. Duh mun ibak mah ya sekalian. Kayak atun serius kumaha ieu teh? Jantan seriusna teh sakali deui. Sim kuring teh kajurungan ku kidulur. Cep kabul. Wa kabul. Wa aya wa yang cep teh penting. Aya wa yang cep anya jalmi bebas. Urang malang mong teh. Upami nuju seueur artos cep. Upami nuju tunggara wa. Mun nuju seueur na wa. Duka anya nama. Anya nama udah kitu sifatna. Tah. Bari milarian pijodoeun. Kasaha we ngajodoh nama sor anjeunna pokona sasi-sasi ieu kedah ngajodoh. Kasaha teu aya eme ge wios. Nu mawi abdi tos papai. Aya eta ge eme. Lajeng di Garut ngan emena teu karasaeun. Duka kumaha. Ke cacak eme teu daekeun komo abdi. Aing nu mawi abdi milarian anu sahana pun eme ge. Nu mawi wantun ge da abdi yakin. Ke. Eta tiasa uninga eme nolak berdasarkan naon tah data-datana. Apaan wabi ke ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu medi deui itu ari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sanatun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran da kadah ridho eta beda ridho mah dipepeg ku abdi mah bade kumaha teu ridho atuh ieu teh kayak saha jenengan teh nu rasa saha teh ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi abdi teh gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan. Ini halus mah kieu mah ngaranna Sadis bin Ahmad. Man kita sadis jalmina. Abdi mah mangawae naon oge? Tahoh ge tiasa. Jadi buntu. Sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh. Ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda. Teu cukup ku harta jeung dunya berat teh lain mana eta abdi. Karena eta rek mangalikeun samping rek mangalikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta. Atuh cenah rek abdi rek mangalikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta. Rek mangalikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadar eta aya kanya rek mangalikeun kulkas sok. Abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadar eta rek mangalikeun imah perumnas teu naon. Sok jawab atuh lain cileumut wae. Tuh. Janten aya nama abdi tos jelas. Tos jelas kumaha? Cocok. Sumuhun. Naon cocok mah kayak udah. Da itu ge teu manang, Kajenting seng jadi we. Teu manang naon itu mah teu gaduh pandangan jamina. Anjeunna mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan. Ulah nepi ka tisen teuing. Eta mah rek bager rek henteu anjeunna kajeun we lah. Asa hoream abdi mah jadi awewe dijeun tambah lumayan. Sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anger ku si eta mah diteungeulan. Gusti nu agung jahat. Diteungeulan ku lemas. Diteungeulan ku papatah. Papatah kumaha? Papatah rancang abdi. Sidana patah. Jantan. Aduh. Kumaha ieu teh? Cek abdi ge lamun dek ngalamar. Ya kumaha bade ngalamar ka diri unggul tatangga ke saleh serian. Nah kumaha
kumahanya dari Cema kumahanya karena Om Hang jeung masyarakat tadi karong ah ka teh sanyana mah ngarariung biasa we da. Dugi karongok tina janela dina panto nu di kolong. Bebas euy. Ampun ieu mah. Tah kantun urang tangtoskeun ke dintena, urang tepangkeun heula. Sareng ieu wakabul teh. Tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun. Duh abdi mah sok rada keueung ari sieun sok begitu tepang ngalah. Da sanes jurig make keueung. Da boro-boro ai atuh abdi ge keueung salasa mah. Tak akan keueung. Ieu mah ka desa teh manglamarkeun nya biasa we lah. Ngarah perelek. Ngarah paleleuwih mereka. Da hate mah jumrit mung gitu. Naon margina lebar ku wakabulna kitu. Da cita-cita teh engka hayang datang waka nikah. Keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di keras. Keur hiasan. Tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah. Hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh. Teh uningan ti mana ka abdi anjeunna? Ti abdi. Ari anjeunna mah da teu pikir kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar. Nuhun. Tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar. Maksud teh masih didamel di pasar penak. Nya ti dinya mah kaedanan. Ti dinten-dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka mah edan. Anu ngalamaran ge edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi. Nya kieu we sami kumaha atuh da. Tah, kumaha janten teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut. Jadi buntu kapastian abdi ge da bingung ayeuna sarua jeung meuli ucingna jero karung. Tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah. Da pugu jiga ucing. Buah-buah teh sabong brongnya kitu mah. Buah-buah ngaji ucing. Rupina. Buah-buah ngaji ucing beurnya. Nya mugi-mugi we. Sieun jeung tumal. Teu wios-wios nyai. Ngaji uce. Tah saha nu gogorowokan? Itu ngalamar di kating Cileweung kieu kumaha itu? Biasa di Hansip pertahanan sipil. Cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang. Sanes tatang ronghok kieu ieu mah saudara. Nah, bet mamatahan abdi apa nu ngalamar teh dinya. Abdi teh ngalamar. Poho deui. Apaan jauh di jugjug angan ditang teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh bet ka kitu meni aang. Rasaan teh lain dek ngalamar. Da puguna meuni teh aya nineung seutik-eutik acan gitu. Aya rek ngalamar dikeun kariged kieu. Da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit henggara balik. Ngan ingat ka wakabul ieu teh. Ya hari abdi mah kitu aang lah dulang tinande. Nah kumaha nya? Ngan ke kumaha geletuk. Kumaha geuning pribasa teh kumaha geletuk. Kumaha geletuk dulang mah teh mah. Kumaha geletuk batu gejebur di cai. Mangga eta malah kumaha behna. Bade digeletukkeun mangga batu mah da. Itu jalmina beunghar sara. Ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya. Nuhun. Mahar ya teh. Nuhun kuah. Kumaha? Sanes beunghar teh kaya. Disebat beunghar da puguh jalma teh kaya teh. Mata kabir ada curiga teh. Saya bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya sanes abdi masuk Inggris teh abdi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya perkos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uning ngabonteng sok bonteng aya sok gelut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah da. Aya nu cilaka teh upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada da walu mangadon lalajo. Aduh. Tapi tomat nyapi. Saat sok cari atuh kayak sok. Di lewat atuh samakna. Mangga sok.
syukur atuh meureunna mah tinggal kieu tah anu tadi dicaritakeun basa Kang Ibing rek kieu teh diperdi ku kuring kumaha Ari tadi teh rek nanyakeun naon atuh? eta Kang Ibing datang teh buru-buru teh rek nanyakeun naon Nya pan tadi teh tos ngadatangan nu dituju teh geuning kabul teh nyarita cing pangecekeun awewe. Lain naon tadi teh jadi kababawa yeuh. Pangecekeun. nya Tah keur pijodoheun pan kitu. nya kitu terus Terus we eta mah. Mangi aya daekeun ari ngomongna mah ragu-ragu. Ngan jigana berat kana daekeun. nya syukur Eta ge geus nyarita eta ge. nya Kalarasan cenah Kang Ibing abi tos lami teu neulan jelema. nya syukur we atuh ari daekeun mah lain ari Kang Ibing semoga keur ipekahna nanyana we teh Naon? lain nanyaan teh bangkeur kawin rek dikawin lain Apan ceuk itu teh sok wae cenah mangga abdi mah. Da teu pi duit di mana teh? teu terus Teu asal nanyaan mah ka dieu ulah barang bawa tentang mah jeung mawa cau, mawa hayam eta mah cenah geus bosen. jadi geus nekat we lah pokona Kang Ibing teh rek ngarumah tangga Kumaha ieu teh? keun nanyaan teh nu mana teh ieu teh Apan saya teh enak teh ka dieu teh rek nanyakeun. nanyakeun soal Itu awewe itu teh hayang gaduh salaki cik nah di dinya aya kerteg. Ke jadi pabaliut yeuh. geus dimimiti anak teh pugu Apan saya teh dititah pangneangankeun pijodoheun. kusaha teh Kuah kabul teh Oh. ayeuna aya. Tah, ngan tinggal sagala-gala ge ceuk manehna sorangan ulah meuli karung di jero ucing. dibalik dibalik Ana mah ke dibalik. Ucing kelaparan mah karungnya dihakam. Karung di jero ucing bisa. Baru karena daging ucing reo bodoh. Tegalagar hukum nya. karungna saeutik Karung garing saya baru kere. Nah, jadi kitu tak aya nama kari kari nanyaan nanyaan kari amprok heula satuju atawa henteu. Tah, ari cek saya mah geus satuju. Ya. Rek neangan kumaha deui da urang teh kudu jujur mah payudeui kanu sajen mah. Sulasi sareng mangandang bolak cikur sisigang mikasi mikadada nana saukur lamun urang rek satik tungarang silih belang tungarang mah silih belang kilang para acih hideung asa tong kalecok bae kilang para pipitina asa tong koyok bae kapribadian saha nu rek ngaharagaan bagaimana sasorang cinta karena kebudayaan saling cinta
kesakan Cobi terusna Dedi. keempat Ima-ima jeung Kang Kepot mirarasan teh eueuh kasenangan pisan rek iraha memanggih kasenangan. Ieu rasana ima-ima jeung Kang Kepot Assalamualaikum. Kelayu kagok gering. Waduh ukur bingung nyaritakeun diri sorangan gitu. Imah-imah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasi. Sah, Mak, geuning anak emak. Aya naon geuning? teu aku lali deui. Hah? Teu aku lali deui kana suara abdi. Ente bungsu, ente bagus. Lain bungsu, cikal bungsu dan boga deui. Kejek nyebut bungsu segala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagubulung ka peurih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mata nang beda jeung batu. Bedana. Edana batu mah geureus mama meni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan. Mah teh beunang disebutkeun bakal meunang beja anu bahagia poe ieu. Anu bener neng. Sabab mah teh beunang disebutkeun bakal kagunturan madu karagaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan? Menyan. Heeh. Menyan jang naon? Nah. Menyan kabagjaan. Oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi raranaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh meunang milik meunang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mah teh burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pudung da geus takdir ti nu agung. Da puguh beuteung ngamelendung. Nah, ada puguh melendung. Cecekan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas we beureunan. Coba. Nya. Mak, Lah, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain ku saha meureunnan teu make ku atuh. Nya saha? Pak. Gat semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Nya bapa ka atuh. Ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah pan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa ju kawin kitu wae da masih kene bapa ju meneng kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh tuh bapak maneh tuker ngageceuk wae. Tidak aku abi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding deui mana. Bener. Ayo. Gimana ini bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi. Nyaho dewek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh? Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh da disebut ngaran sada jelema teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Asa? Heuh Ibing teh nu sok ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanduk domba. Eta teh? Oh, da ngomong nama kita make jeung kabul kitu cenah. Wakabul ari abdi mah da can apal wakabul teh nu Pokona mana. mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae, deka sebab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge ai ku dulur mah. Sia teh.
Tapi Bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu. Ai dina panjang onan-onaman bakal ngarakeun duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai kira-kira? soal pondok mah keun bae jodoh pati bagja silaka lain aturan urang. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya Bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heeh. Syukur Bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem tada aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang ada kaur, rek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Cing sok bisa teu? Oh nya bisa. Ci kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Cing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa we nya. Cing sok. Aduh bingung. Heula atuh balik deui ya. Heula. Teu dincak teh kana tatapakan lu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hitut. Mabuk lagi. Marana. Ya mabuk hitut segala. Da bapak maneh hitut wae. Palingan mabuk. Tak itu eta mending si Mas napa kaulan itu neundeun ka dedeh nu nakanya akan jadi anak. Ya kitu ayeuna mah itu geuning. Saha? Rentang-rentang euy. Itu. Tah eta lain tah anu mana tah di antara anu dua. Anu make jaket hejo anu datang ka abdi mah tuh. Anu diharudum sarung eta. Anu lega tarangna. Heeh. Oh, Ai cenah mah cek batur mah anu lega tarang masuk motekar. Da profesor teh teh. Ngan perdomaan. Oh, eta profesor. Itu geuning. Siap lagi ah. I want
Alhamdulillah. Wa kabul nuhun ulujang sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nase mah nu mangakeun. Alami huraan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, mata lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh, jadi lamun salaki maneh keur lieur teh heug maneh nginum. Atuh namahan lieur meureunna. Ame duanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus sakalian pangnanyaankeun rumah sak kuring mah eraan. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Baik. Ridho. Kumaha ieu maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh? Sok teh Kang Ibing waktakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pok-pok atuh. Janten biasa teh. Langkung ti payun. Nuhun. Kirang ti tukang. Ampun ieu boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge cenah naon da tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami Ami ijem. Mami tante. mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Dari tadi deh kieu we, cemerang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot simpuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkatna mah ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah Simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan Simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tong tadi teh. supaya anu tadi teh. Tepikeun maksudna. Tah, janten maksudna mah daya sanes bade mileuleungkeun Keun ka sawae. Cuma itu bingung gerak pek. Janten kieu Simkuring. Ieu punten udah diganggu Simkuring ngamuk ya sakedap deui. Cenah mah Pak. Talek ke sina ku si Ma we ditalekna. Cing itu tanya we ku ijem ayeuna mah. Ma talek kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur Sok rada geumpeur. Nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu. Kieu ka jang baling-ling kitu nya. Aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. Abi teh ibu kejem. Oh, ibu bangis. Kayak nyebutkeun ibu kajam. Ai ibing teh ngiga. Igalna. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Cak kitu. Tah eta mah tanya nu bener. Sok talek ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan kitu. Dongkapna ka payunan emat teh naon adu dimaksud. Naon kepriogian ujang pak prek baca belaka hareupeun emak ulah dijingting kelir sindang siroka. Teh dina waktu ieu
naon na disabab bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun cepat lu mampar. Nah itu jadi kieu itu kumaha ieu. Atuh bapak teh sing berwibawa atuh pangke ya engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. kuringnya sok balik kasimaan sok bapak naik kadinya Sok atuh ibu ayeuna mah ibing anu nyarita. Tah kitu sok atuh. Eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsrahkeun naon eta mah. nya saan menang juara Oh ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing sok ku Ang Ibing. Mangga jantan rupina mah Dibujeng enggak? supados teu kagok Tah eta. bade nganggo basa Melayu we. Mangga sae. Tah kitu anu langkung eta pisan. Supaya lewe eces lah Kang Ibing lah. Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk Cumarita di sini. Di dalam ini kesempatan, Bapak selaku kokolot dari kampung sini mengharapkan semogalah pemuda daerah sini ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. Di ijam ti sastrawan ieu kade. iya teh Ngalamar na jadi kana poli gitu. Nanyaan. Kang Ibing ini bagaimana sih Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana ini jelaskan dong pada saya. Nah, justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten urang canak kue ringkesna. Ringkes? Sim kuring teh bade ngalamar. Ngalamar. Ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot. Tah eta Disangakeun hatur nuhun eta nu diturun. upami Upami teu mangga urang riributan dinten ieu. Sing kuring toh pati jiwa rabut. Jeung Jawa aduh ieu teh ngalamar. Piraku aya ngalamar jadi kana sampah. Alah bararingung ceuing aing. Kumaha tuh ijam ayeuna mah maneh we atuh. Ngan sim kuring teh teu barang canak. Malah mah bade nyanak di dieu. Da kitu ada sim kuring. Sing mah masuk mah ka hareup geura mah jelaskeun mah. bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud teh Bade ngagarong atau napi bade sok ku ijam. bade nyopet Bose, Kang Ibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah. Tah malah Tuker ari cincin. kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki. Mohon. Oh, jadi moal tangtos ayeuna. Moal. Kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning. Ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tamang mah tos ngabantuan. yang naon sih Sumun ya tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur. Tah eta. oh nya Eta. Cirina naon tah kami? Upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masikeunna. Nya ieu ka pun kabul teh. Oh. Malah upami saur basa barat mah gaya hoyong tuker cincin. Tah eta. oh nya iya. pas urang kota teh ya Oh, pokona apa anu teh ditu tapan pamere cincin ti urang mere tulung kerer. Kedah Sarua ya lamun ti ditu cincin ti urang ge cincin dituker cincin teh aya ngaranna. tuh kitu cenah Jadi dituker hili. Oh. mun itu ngarti kos nu ka kota wae Tell me Cooper. Jadi Buka bapak teh. itu cincin ti urang bangkong tuh Itu sae. geuning teu burung nemrak. Sok we terus tungtungna aduh imah aya Sok bahan. nah beukila mah beuki riweuh sok lah. Aya bahan diopna mah ieu mah. Terus Tah rupina mah kitu. lain deh ku bahasa Indonesia. Jadi kemohonannya adalah kita ini Kemohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. Iya, apa tuh? Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabul saya yang tukar cincin. Ya, jadi Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukarkan. jadi sararea cenah masyarakat urang Jadi masyarakat urang sarana teh kudu tuker cincin Dengan masyarakat daerah saya. daerahna cenah Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya. apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo teh. mah sapertos basar. Besar Ali we. Tukar menukar cincin ieu Ya, mah. gitu lah. Sip, janten eta cincinna di Jika tulaan heula ka nyanyai eta suang nah ada sos kana suang atuh. apa nek ditukurkeun jeung cincin. Hah? Cincinna rada ge meureun beratna. Heeh, teh ditu mah cincin di mana mah suang. eta
aing tetangga ngarentogan itu urang mana teh atuh nya eta tetangga jeung bea cing naon. Eta biasa mah kayak gampang nukurkeun beas mah aya baju urut ieu. Eta teh tukang sayur. Terus rupa-rupa pisan di urang mah nya nih. Kamonesan tapi teh hiji-hiji keajaiban teh aneh. Heeh kitu. Segala rupa pasuanan yang orang udah direncana hidup. Ulah direncana urang manfaatkeun atuh aya mah. Urang manfaatkeun. Mana atuh kitu eta mah. Tah kitu atuh sae wilujeng atuh. urang tunangan we malahnya Mohon saya du picing Cina iraha. Ah, iraha we eta mah sagadukna. Permio sanes tisono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui sareng hiburan bobodoran ti rombongan Giri Harjatilu kaleresan kasumpingan tamu wakabu sareng Mang Ibing anu tos teu bireuk deui hapunten tina pihak kalepatan. Ada